Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh nya dongeng Sunda ti Kandaga kidagar spesial YouTube. Ngeureuy deui pamirsa bari ngabuburit. Bari ngabuburit bari ngadepong payunan HP nya ngadengkeun dongeng Sunda. Urang keureuy jejer carios jaga riksa kebona. Doaina nincak bagian anu ka-12. Sarecan aki medar dongeng kangge nu nembean manco nembean ngadengkeun mangga ulah saasanya di subscribe wae ditoya palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Mugi-mugi dongeng aki tiasa janten manglipur kalbu, pang beberah kana manah, pangrepeh kana hate, ubar ngabang malerkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab bari saumnya, bari puasa. Oge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang teh hiburanna kapungkur mah ada repongnya payunan radio ngadengkeun dongeng Sunda. Pamirsa, urang keureuy hatu dongengna wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum nuju saraum sadayana nya. Mugi dikiatkeun saumna, dilancarkeun ibadahna. Di paparinan kesehatan lahir sinareng batina jemar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina amin amin ya rabbal alamin. Para samakna moal disuguhan da kina kita aya naon masih siang ieu nya. Saum keneh. Kaparayun sadayana prung Mobil Lancer warna biru teh nyemprung ke arah kebun kalapa. Reg eureun di hareupeun hiji imah tingkat 2. Sidik jeung Aida turun pangheulana ti panto hareup dituturkeun ku Aida jeung Alika ti panto tukang. Sidik jeung Aida anu memang boga tujuan rek ka imah heubeulna anu bogana Saipul Bahri teh teu kudu ripuh naek angkot atawa kareta. Sabab geus aya mobil pamere ti Alfa teh nyantuk nama sekalian diantar ku Alfa ka kebon kalapa. Kabeneran pisan Saipul Bahri keur ngore di pakarangan imah. Nempo aya nu datang Saipul cangkat. Sidik gerentesna tuluy muru manehna ka panto pagar sarentong gobruk. Nempo sobatna anu datang Saipul ngagabruk ka Sidik. Disabrak bulan karita kuring terus nganti-nganti kedatangan anjeun sobat. Aduh meni kulila cek Saipul kitu nanti bari terus sing ceurik kawas budak leutik. Sami ieu teh kuring ngarawat ieu mah jeung barang-barang di jerona. Hayu atuh urang kalebet cek Saipul bari ngagendeng sobatna supaya asup ka imah. Tinggal tukang, abdi sareng saha cek Sidik malik ka satukangeunana. Acek Aida, kumaha ieu kabarna? Alhamdulillah sae Kang, cek Aida bari imut ngagelenyu. Mang Saipul, masih apal ka abdi? Cek Alfa bari nyelongrong munjungan ka Saipul Bahri. Oke. Sahanya? Duh. Saipul rada ngahulang sabab manehna pohon ka Alfa. Alfa mang, cek Alfa bari imut. Alfa, sanes Alfa teh di luar negeri. Hayeuna mah tos di dieu. Ya Kang, geus mulang budak teh. Tah ieu minantu teh. Ieu teh baraya bapa sok munjungan kainya. Cek Sidik bari ngalirik ka Alika. Baktos di sim abdi mang
Cek Alika beri munjungan ka Saipul. Amang kalala bade yuk. Heula yuk. Kin abdi bade nyanak enteh heula. Cek Saipul ka Sidik jeung Aida. Hayu Neng engah. Tinggal tuh bumi mitoha Neng yuk. Cek Saipul. Nganyang Alpa jeung Alika teu baha maranehna nuturkeun Saipul muru ka imah. Mamang mah meuni teu robih nya, bumi teh tetep karawat cek Alpa bari leumpang nuju ka panto. Emangna Alpa rubahnya? Paling ge nambah janggung sakadik lah. Walaun Saipul bari nyerengeh nembongkeun huntunan nu geus ompong 3. Kunaon Sidik jeung Alpa teu milu asup ka imah, sabab sabenerna mah eta imah teh rek dibayaran ku Alpa pikeun dibikeun ka Sidik jeung Aida. Alpa teh sapopoe nyelaksak ka Sidik jeung Aida naha kunaon tapi kaninggalkeun imah, jeung kumaha nasib Sidik katut Aida salila teh cicing di imah. Nya antukna mah Sidik jeung Aida wak cabalaka ka Alpa. Akhirna Alpa nyokot keputusan yen imah anu baheula dicicingan ku Sidik jeung Aida teh rek dibeli bae geusan nganjrekna Sidik katut Aida. Paguneman waksana Sidik ka Alpa ku kidalang harita teu diserat margi bakal nyababkeun banjir Cipanaun pemirsa, tisuna erep. Kitu nya jantan dibujang enggalna bae. Akhirna sanggeus kitu Yai akhirna wa imah teh jadi milik urang. Cek Sidik bari paromana behar marah mah. Sumuhun Kang, tapi Nyai mah bingung kumaha cara urang ngurus napan urang teh pangangguran. Cek Aida bari nyawang ka imah. Nyai percanten ka Akang. Langkung dipercantenan Nyai ka diri Nyai nyalira. Nyai cinta ka Akang. Langkung dicintana Nyai ka diri nyalira. Janten naon anu kedah dihariwangkeun. Wame Akang sareng Nyai sasarengan. Akang tiasa ngengingkeun naon wae pangabutuh urang. Hayu urang kalebet. Cek Sidik bari ngagendeng Aida rek nuju ka jero imah. Tapi ngadadak aya sora anu ngageroan. Kang Sidik. Sidik gancang malika tukang. Ai Hendra nih eta Cenum. Datang dataya lian ti Hendrajat jeung Cenum anu memang haja nyaran Sidik ka imah heubeulna. Aida, ieu Hendrajat sareng istrina anu ku Akang remen dicarioskeun. Sawat Akang waktu nuju nyalira, cek Sidik bari gugupai ka pamajikanana. Aida tu gancang nyolongkrong ka Cenum moge ka Hendrajat. Oh pantesan atuh. Ayeuna mah abdi apal kunaon Kang Sidik mani tunggara patabi sareng acek Aida teh, cek Hendrajat. Pas mimiti ninggal getos cop bae hate abdi mah yen ieu teh pasti acek Aida. Cek Cenum bari nyakaleungeun Aida. Sabab dina buku Jaga Riksa Kebon seueur ngabahas kagelisan acek Aida, cek Cenum deui. Sidik rada heran ngadenge buku Jaga Riksa Kebon disebut teh. Nyaha Cenum apa kana buku Jaga Riksa Kebon? Tanya Sidik bari rindatna nembongkeun rasa heranna. Oh nya ayeuna mah emut. Ketikan abdi ka kantunnya di kafe sareng mesin-mesin tikna. Cek Sidik deui manehna kaburu ingat yen ninggalkeun dokumen Jaga Riksa Kebon di kafe Tepas Sunda.
Buku jaga riksa kebun desa pisan Kang. Pokona mah penerbit Amerika tah. Bapana si Julian sah tos mutuskan bade nerbitkeun buku akang. Cek Hendrajat beri pepeta. Kayaknya nyarios naon aji teh, sidik kalaka teu percaya. Tinggal ieu tah Kang, abdi teh nyanak uang mukana tah. Cek ieu teh cek. Sanilai 50 juta Kang. Cek Hendrajat beli ngaluarkeun cek tina amplop warna coklat anu tita tadi dicecakel ku manehna. Cek teh diasongkeun ka sidik-sidik dibaca. Bener wae tulisan 50 juta dina cek teh. Harita mah pamirsa 50 juta teh kalintang ageungna, sami panginten sareng ayeuna 500 juta. 50 juta. Nyai tinggal nye. Cek sidik balik nempokeun eta cek. Ku aida di sidik-sidik. Leres Kang ieu teh 50 juta ning. Naon ieu teh ribut 50 juta teh? Tanya Saipul anu harita ngurunyung datang diiringkeun ku Alpa jeung Alika. Tingali lur ya buku kuring rek diterbitkeun. Cek sidik balik ngagabruk ka Saipul bakat ku bunga. Sakabeh nu hadir di dinya milu gumbira ka sidik Purnama. Geuningan mah Gusti Allah maparinan jalan sareng rizki teh moal kahontal ku akalna manusia. Bisa ti mana wae jalana sabab mantena anu maha kawasa. Dimas jeung Ardi beboncengan naik motor. Ardi geus nganter Dimas di kantorna sabab rek memperpanjang cutina 2 poe wae mah. Di palebah parapatan kuloneun alun-alun Sumedang, Ardi terus nyemprung tarik sabab lampu lalu lintas geus hejo. Karak ge tepi ka tengah-tengah parapatan ti kencaeun nyemprung tarik mobil truk anu nerobos lampu beureum ku sabab remna blong. Atuh teu bisa disingkahan deui. Sirah mobil truk neungar pisan nabrak kana motor anu ditumpakan ku Dimas jeung Ardi. Dimas jeung Ardi ngalayang maclang jauh tuluy labuh nyuksruk kana aspal. Ku kabeneran awakna mah teu kunanaon tapi bibirna neungar pisan kana jalan aspal. Getih ngawor-wor tina bibir Dimas jeung Ardi huntuna kabeh ropo patulaya di jalan. Malah Dimas mah tepi kaletahna ge pegat kagegel ku sorangan. Roba tu jalma meni loba ngaronom terus teu lila polisi datang. Dimas jeung Ardi teh dibawa ka rumah sakit Sumedang. Meunang sabulana Ardi jeung Dimas dirawat di rumah sakit teh. Salila eta adi-adina anu nungguan jeung urusan di rumah sakit. Ku sabab lila teuing cutina Deni jeung Herdian dipecat di tempat gawena. Sementara eta Dimas jeung Ardi oge sanasib jeung Deni dikaluarkeun ti pagawean ku sabab duanana geus cacat teu bisa nyarita. Ardi nu rada meueusan masih bisa nyarita sanajan belel ge. Ari Dimas mah total daletahna jadi pondok sabab pegat waktu kacilakaan. Tisaprak harita, kahirupan anak-anak sidik Purnama morosot jauh. Dijungkir 180 derajat. Jauh ti kayaan anu baheula. Pakaya Dimas beak dipake ubar ka ditu ka dieu. Kiwari Dimas ukur jadi tukang baso kaki 5 di emperan jalan kota Sumedang. Dibantuan laladang ku Deni anu can menang bae pagawean anyar. Sedangkan Ardi kahirupanana teh jauh ti Dimas. Manehna ukur bisa usaha leleutikan di kontrakanana. Nyeunan kue pikeun didagangkeun ku Herdian. Anu pindah ngontrak deket kontrakan Ardi.
Sahebat-hebat nage tangkal di kebon ari ditinggalkeun ku jagariksa nama nya pasti moal hade. Moal kaurus jajauheun bisa kapetik hasilna. Gambaran kehidupan anu atra pertela yen ridona kolot teh koncina kabagjan dunya akhirat. Sabab aya katerangan yen Gusti moal ngahampura ka hiji jalma, lamun eta jalma teu meunang pangampura nu jadi kolotna. Rek kumaha Gusti maparinan kabagjan tur kaberkahan lamun dihampura ge hanteu. Buku Jagariksa Kebon karangan Sidik Purnama laris manis di pasaran. Edisi cetakan munggaran geludes payu pisan tepi kajutaan buku. Sabab lain ukur diterbitkan di Indonesia, tapi oge dialih bahasa jeung diterbitkan di Amerika jeung Eropa. Ukur 2 bulan cetakan kedua sejumlah 5 juta buku sold out alias CF sadayana. Malah loba nu inden mesen cetakan anu katilu. Atuh kahirupan Sidik Purnama geus ningkat jauh sabab geus menang royalti tepi ka 10 miliarna ti buku Jagariksa Kebon anu laris manis di sajumlah negara. Carita ngeunaan larisna buku Jagariksa Kebon dimuat di sajumlah koran jeung majalah, TV, radio, malah tepi di media asing. Meh unggal waktu terus nayangkeun berita ngeunaan eta buku jeung kahirupan pangarangna. Tapi kahiji mangsa di imah kontrakan Dimas anu ayeuna mah hareureut pisan. Tos baraca berita can cek Herdian anu kakarak balik ngiderkeun kue ka warung-warung. Emangna aya naon kitu? Tanya Tika ka adiparna. Iya buku bapak asup nominasi buku panglarisna di dunia internasional. Bapak bakal banjir artos miliaran. Walon Herdian beri ngasongkeun koran anu tadi menang meuli ti jalan. Sakabe dulurna sakali sewang maca eta koran anu aya berita ngeunaan Sidik Purnama. Urang teu kenging saperake kabeh ku alatan lanceuk urang, cek Deni bari ngarindat ka Dimas jeung Ardi. Naon Dimas? Temal Ardi bari balelol ngomongna rada emosi ari disalahkeun kitu wae mah kudu jadi adina. Kang jeung Kang Dimas pan pasti nyaritakeun bapa jeung mamah. Jadi hatekeun bapa jeung mamah. Usaha beta aranjeunna lain dongkap ka bumi abdi tapi kalah uih ka bumi kapungkur. Temal Deni deui tetep nyalahkeun lanceukna. Kiwari mah ieu lain waktu silih salahkeun atawa pasea pada urangna. Ceuk Nur Aeni nyoba nenangkeun Ardi jeung Dimas. Jeung Deni nya ayeuna mah kumaha carana pikeun urang bisa damel deui atawa bisa damai deui meureun jeung bapa sareng mamah layet deui jeung kolot, cek Herlina pamajikan Herdian. Walaleng mamah moal sanuyu walon Ardi. Nah urang kan anak-anakna, cek Herdian ka Ardi. Nya moal salilana kolot ambak wae atuh kanu jadi budakna. Urang kudu minta hampura ka bapa jeung mamah. Cek Deni nambahkeun caritaan Herdian. Nyamun perlu urang kabeh sumujud kana dampa sukuna mamah jeung bapa, cek Deni. Satuju ulah ditunda deui urang teh kudu nemonan bapa jeung mamah. Akan urang sakabeh perlu modal pikeun usaha, cek Tika. Ari Dimas mau ukur unggut-unggutan jeung pepeta tanda satuju.
Dina kayan kitu ketrok-ketrok panto imah anu ngetrokan kabeh curinghak tuluy ngalieu ke arah panto anu sabenerna mah geus melenge muka urut tadi Herdian datang. Seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureup nangtung di hareupeun panto anu melenge. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe deh. Hampura ya ibi cologognya punten ya mah. Da kebenaran keur ngarariung bisi aya nu lalapar ieu ibi tanya anak. Awug amis raos kareueut matak dedeyeun. Tah ieu kukurawuna urap jagongna ieu. Keun bae bisi paruasa mah dipincuk we keur engke tajil. Keur bubuka puasa ieu raos kita jeung awug mah. Hehe deh. Moal hasil moal ieu. Da moal lila deui ieu. Magrib nage sok gerak ngabarungkus atau diborong sekalian nah biar ibin teu kukurilingan da capek bulan puasa mah geuning kukurilingan age ya poha pemirsa kabujeng norojonya bisarwitina atuh ku norojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan kula wargana Sidik Purnama dina jaga riksa kebon bagian ke-12 cak urang teudeun heula di handeulem sieum gesan sampeureun. Urang teudeun di handeulem sieum gesan sampeureun, urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun, urang sampeur deui di bagian salajengna pamirsa. Panginten saya episode deui nya enjing urang tamatkeun di bagian ke-13 pamirsa. Sugan teh tiasa tamat ayeuna barang ditinggal masih seueur geuning. Ya, saya episode deui lah endingnya urang tamatkeun jaga riksa kebona. Pamirsa, panginten sakitu heula nu kapihaturnya mugi-mugi sadayana dilancarkeun dina ibadah saumna dipasihan keberkahan kamuliaan dina anggoning kasabna nya usahana sang sajabina mugi sadayana lancar barokah amin. Pemirsa aki amit mungkur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios cagah hanca.